Tak jeruk aing semajana di ala ya. Tapi kadang. Aku dapat mana nampak aing kalimpung dah. Dah, siapa sih yang ngelempar? Ganggu aja. Aku udah terwasen ku orang. Woi, Ih, naon si Boai? mana karena on di dieu. Aku lagi liatin jeruk. Sini ge. Dih, budak kenaon sih. Laralamun duaan deh. Sabarkeun ah. Eta budak didinya keur naonnya? Kot eueuh gawe jadi kepo ya. Bang, keur naon? Naon? Goblok, ditanya non doang. Arek kalian kerenaan di sini. Nya orang nurutan maneh keur naon di dieu? Heeh, di dieu pulang-pulang wae. Ya aku lagi liatin jeruk. Heuh, le keur naon sih jeung si Boai? Ya aku lagi liatin jeruk. Yah, le, ai, kamari si Muri jeung si Ipal nanyakeun oge. Yang bener aja. Rugi dong. Goblok. Emang kena si budak neangan. Teu nyaho ieu kamari budak nanyakeun budak duaan. Urang jailan. Kabure urang. Sia barudak nyen masalahnya ke budak duaan. Ya, teu nyaho si bule. Emang ada apa sih Bang Jon? Yeh, teu nyaho. Udahlah biarin. Ntar juga kepanggil. Bang, itu jeruk manis apa enggak sih? Gini nih, kalau mau manis dilus dulu. Oh my god. Sebagai gajal. Ah, masa sih Bang? Yang benar aja. Gini bukan Bang? Tahu gitu le. Terus genyong terus. Tahu gitu le. Tahu gitu. Tah, bolong geuning budak teh. Urang jailan. Bang, ini udah belum Bang? Tungguan le. Lus terus. Terus le. Terus. Oh, sa bule sa mandai ku ditipu Bang Jon. Oh, sa mandai ku ya bule. Goblok ditipu aja Bang Jon. Terus le, lus. Awas ya Bang Jon.